Dan gering kopi na pahit menan deh. nya atuh heueuh ji karena tuh kopi tanpa gula. Tapi iya mah pahitna nemen dan deh. Jika hirup maneh dan. Aduh lain dan lo Gusti. Naonnya Suraji ngomong hirup aing, emang hirup aing teh naha gitu. Tapi dipikir-pikir mah ji perih kena hirup aji. Heeh dan percintaan orang ya ayeuna mah cenuk peurihna. Percintaan emang kunaha percintaannya ji perih gitu pahit kos kopi. Coba bayangkeun dan gaji aing mah leutik dan reuh. Awe aing nu ieu hayangna gajina gede. Hah? Maksudnya kumaha ji? Gaji aing leutik deh. Masa depan kudu gede aing mah. Dan deh. Pusing. Ya tuh heueuh ji bener gitu. Masa depan mah kudu gede. Ulah digedekeun hulu. Alus naonna? Manehna bae mutuskeun aing terus kabogoh aing bobogohan jeung bos aing gini. Kalana sakitu. Hah? Bobogohan jeung bos sia. Geuning bisa kitu ji. Cenah sakalian supaya deket sama sumber gaji gede. Hareuh aji karunya teuing geuning nyaneh mah ji. Paling enggak kopi ieu setia jeung aing meskipun pahit. Hai. Parahnya mah ji. Tenang ji, kopi pahit bisa dikasih gula. Terus lamun hirup aing pahit kumaha? Syukurin kunyaneh. Itu mah derita lo. La ilaha illallah Gusti. Aing teu pusing. Ya Allah Gusti. Mana mata setia kawan.